Wong, aing buka kokosan takut yang sia. Pan heueuh aing ngahaja ka dieu teh apawan nu geus panen. Heeh, pan aing ngahaja. Jadi teh beungeut sih mah si galalay beuki hasupum. Teu aing nan emang beungeut wa teh jiga caladi. Jiga caladi menang ieu Nang mabuk. nang mabuk. Modar atuh. Caladian Mang Kasep. Udah wae. Bong. Serius di mana Ciki coba? Ya, aing teh neangan eta Seger. Aing teh neangan kokosan. Butuh kokosan maneh? Heeh, Yang naon? yang dulur aing ngidam. Berarti kibeuli ya kitu mah. Heeh, aing dibeli. Kabeneran aing boga ta kokosan mah. Sok beuli ku sia. Tah? Anyar kana meunang ngala anjing. Goblok. Naon si wa? Yo, aing ngambil ka sia teh jangan dilebok, yang dijual kehead. Iya mah ya, ngarang-ngarang duit aing atuh wa dijual, dihakan, dikumaha we kumaha aing we. Ieu beli masuk dia kan duitna. Ya teu lah yang sayeuna. Yo, Ieu mah nu aing kokosana. Sehat moal bet Bandung ngadat teh praki. Hendak wandu depan geus dibikeun tadi ka aing. kokosan sama nu aing dibikeun ka si Jiwong, dibikeun teh dihakang dijual. Apaan ku aing ge dihakan hiji dijual saware kumaha aing we. Pedak peleket banget belengep dibikeun da aing mah ih. Erek moal dibeli ya. Teu lah Kak. Moal lah. Pas ya teh. Aing Bandung atuh ka jadi aing mah. Mau beli jual itu dulu ini. Moal aing nang diwe lah. Ini Ajis bisa ngadat ke Bandung ka aing. goblok sih mah, berek kan dijual. Walaupun aing di pisan. Setengah hargaan